seorang musafir bangsa Italia di zaman Samehi. Terus? Heula ada kudu pakar pikir. Seorang musafir makmur. Manya make makmur. Tan tadi nyebutkan dirinya fakultas. Sok boro. Teu nyaho lah. Naon sia maneh diri? Marco Polo. Sakitu eta polo sok bejil-bejil ieu nepi ka poho kitu. Ya da wala entong make luar negeri di ka dalam negeri we lah. Sok. Nyaan. Nya. Jakartanya. Sok. Jakarta dari dulu sampai sekarang sudah beberapa kali perpindahan nama. Sebutkan satu-satunya. Ayo. Jakarta. Jakarta dari dulu sampai akhirnya. 1. Sunda Kelapa. Iya. Bener. Terus? 2. Gula kelapa. 1 Sunda Kelapa, 2 kolot kelapa kermejeuh na gurawilan. Kermejeuh na gurawilan. 1 Sunda Kelapa, 2 Batavia, 3 Batako itu. 3 Batawi, 4 Jayakarta, 5 Jakarta. Sukses. Nah, ini kali saya dengekeun sia. Dengekeun fakultas di Bandung sia nya mun bisa jawab. Wais, jawab. Sok atuh buru. Heula. Awas. Titinggi. Titinggi. Cicing heula. Titinggi ngaliwat kana ti kotok sabaraha hiji sukuna anu teu lincak. Cepat. Jawab. Titinggi, titing setia asli. Ayo buru. Titinggi ngalangkung. Kana ti ono. Sabaraha hiji sukuna anu teu lincak kitu nya. Heeh. Buru. Salah banding. Jawab. Titing bulan wana. Nya ingat 2. Nah, geuning make 2 sia. Dipake mangek irungna pan baueun. Heueuh aing di kalaut aduh. Kedua, siapakah namanya seorang laksamana laut dari negara Swiss? Jawab. Jala daun segenap akar, tubuh serumpun di tepi telaga. Jawab, baru jawab. Siapakah namanya seorang laksamana laut dari negara Swiss? Oh, nya ingat di Swiss tidak ada laksamana laut karena perbatasan dengan Eropa. Aduh, aing dirang lah. Bisa dia lah, era kasih garing ka dia gitu. Reng ka dia reng. Bengawan Solo riwayatmu ini. Kali kreng, sok kawihan nyerelek waktuna. Bejana cenah maneh boga radio. Memang aku boga radio. Nah ieu, Gusti meuni pasagi gede kitu. Naon merekna eta teh ngaranna merekna teh naon eta teh? Telos Sonic. Sabaraha ban? 46. Gede tuh tatangga nu boga radio teh make nu herang ngacir ka luhur disebutna teh antel gitu. Lain ancil jurik maca kudu ngotage antimo. Coba heng, setelkeun. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Palembang. Saudara pendengar, seperti mana biasa, RRI Studio Palembang 10 hari sekali mensudakan acara keruang saudara Sandiwara Radio dalam bahasa Indonesia. Iya, aya kaliwara euy.
Jendewara Sapatu aja mulai mencara ulang mah. Aduh, ampun, nalangsa ngadenge suara siapa ingat aing keur mau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada siapa di luar? Aku tidak kenal suara itu. Aku datang Ida. Engkau, tunggu sebentar akan aku buka pintunya sayang. Kang, kurang milu. Cicing lain lagi yo, ini duduk sih. Cicing yo milu lain cicing. Silakan masuk. Aku malu. Bapak ada? Bapak tidak ada, sedang ke kantor. Ibu? Ibu sedang arisan. Adikku? Adikku sedang sekolah. Pembantu rumahmu? Sedang belanja. Jadi kau di rumah sendirian? Ya, kebetulan ya. Masuk yuk. 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 Kurang milun tong. Cicing. Silakan duduk. Iya. Akan ku ambil minuman untukmu. Apa minumnya? Bir, Jennifer, Coca-Cola, RC, Fanta, atau limun biasa? Tidak, aku cukup dengan cuka saja. Enteng lalaki dari urang mada minum teh meni olok-olok kudu cileuncang we digulaan. Kasih. Kau sayang padaku. Aku sayang padamu. Enak tanganmu. Kasih. Jangan. Jangan. Kang, Paraman. Waduh, ngerosot genteng lain. Ugi Gusti di pasien kakiatan Kang, tong nyetel kadinya aing hayang kacai lah. Gareng pindah ke gelombangna euy, aing teu bisa ngalengkah yeuh. Si gareng we nu kuatan mah. Boro-boro ku aing ngahenen yo. Nya. Ene setelna sing jauh kira. Tah. Paces. Sok laguna. Sanggai jagung Raja Manala ya deui. Coba lagunan ulamat del sing rada bisa ngawihna. Du Gusti nu Maha Agung anu sifat belas kasih ka makhluk di alam dunia. Du Gusti anu Maha Murgen alam tingali bisa daya sangsara tergantung bumi langit jeung esina kabeh ciptaan anjeunna amal sae jeung awona eta parantos kersana. Bisa kasih dawalanya pandai. Atuh ayo anak jalan ujang, anak papa meungeus tong lobating sempal kapi guyon. Sok sing teu heula Bapak ngambek.
Akang ti heula. Kadieu beh karep sakedeunjang Bapak teh aya hiji soal nu bakal dimusyawarahkeun jeung mararan. Ari kahijina Bapak teh ngopi wartos para dunungan sesepuh urang parantos aya di amarta. Parantos seda gaduh itikad anu suci. Tantosna urang sadayana kagungan ka abot. Boga kabeberat kawiatan putrana Juragan Perkesi anu masih kena ngabutuhkeun pendidikan, anu masih kena ngabutuhkeun pembinaan ti urang. Raden Perkesit salah sawios nonoman, salah sawios jajakan anu bakal neruskeun generasi, anu bakal neraskeun perjuangan para sesepah urang anu parantos teh aya oge anu parantos sepuh anging mantena nu bakal hanya kerawat di baku denda di astina. Meungeus anak-anaka lolobating sempal kapiguyoneun. Saha nu teu sedih jeung nalangsa lamun ngadenge beja yen dunungan urang teh parantos eda ka Gunung Himalaya. Sumuhun Abang. Dari Kang Abdi Masun di kamar ge bade kebat mamios tadi itu geus teu kuat meus geudieu nyokot kunci kontak. Wismu cokot pasti kontak peti wadah kejo Sunda abdi mah Gareng motor akang pangurungkeun ini ditumpakan ampun we suhui mangga atuh bah urang sami-sami urang ka amarta sanaos parantos jaya ge Juragan Dharma Kusuma sareng Juragan Sadayana sanes datang tersalui kantunkeun jantawisna Juragan Subadra sareng Juragan Perkesit sanes da kewajiban abdi kitu sanes urang teh tekeng leungah balanga sanes kitu dina soal eta mah sanes kitu nih sanes lumayan kabudayan kesenian dasadna sanes lumayan kitu kasugrining Abah ai ngomong deh hayu deuleu sia alah batuk bujang Bapak ayo deh Payung ya Kak. yang sarakan utungara nu awon mah apa kieu rasana nyeri teuing cingir kuring ngakeset mah sungsunan puhinis pilih nyeri teuing pikir kuring kapelet mah kuno carali dasi belang dasi hidup kain panjang dapa motongan Semar parantos dugi ka tengah perjalanan liren ngalandeun sakedap tawis aya imutan kasuat-suat ningali tilas lalampahan para Pandawa di Gunung Alas Amerta. Ya, barudak liren heula sakitu. Etang-etang bade tilam sono nete ka para sesepuh Panawa sanes. Sangakeun patepang sono.
ngahaturkeun patepang sono patepang mah di parapatan jungjunna patepang mah di parapatan lah iya jungjunna ngahaturkeun ti abdi masa parakan patepang sono ari samudaya ari kalepatan junjunan samudaya di kalepatan aduh rayong junjunan iya lagu tepang sono patepang disuka jadi ibu patepang disuka jadi hari kikinciran Denya nama saromer meleweng di pikiran hari keningan mah di pikiran tanya nama kagungan dong hari itu wayang hari iya wayang nama wayang ponggawan itu hoyong hari keningan ka dia hoyong abdi wapa geningan di babawa ngahaturkeun silam sono ti abdi mah saparakan sanumanis ti abdi mah saparakan sa lah iya junjunan ngahat
pada katun merang anempu Mawas kira pada katon pada tumerang Solen rakaton ira pawarna katon Mangwas kira pada katon pada tumerang anem Kemang Wijaya Kusuma Ageman Sang Srimah Kemang Wijaya katuna lampahna alitan para paungan Semar Badranaya kaping kalih para kadang putra sadayana mangga gentos winursi tengkawi kocapan nyarioskeun anu aya bisa lebet kawontenan Amartapura katingal Prabu Baladewati dekesan ingkang Rai Subadra Mujungang kelem di sagara katina nyumput di gunung kapingung ngamak di sagara kasusah kena margi dacan lami neme di kantung kemas putra kadedu oge ku panutan anu dipupus mangapa medalna Prabu Baladewa saking kawontenan Amarta kaping kali Sang Dewi Subadra boten kakantung Mas Putra Raden Parakesi Hakiman tening Prabu Baladewa ayo kita bawa tenang garu bilang cengeng kapungkur katun kadideng iraha kajampang deui kapungkur baturai tineng iraha patus pandeui rek melak diudit talun linggih gora lucu mata kayun-yun ante ayah sudi Kiki
Merekaya wong Wismano merekaya wong Wismano Yawano pisan dikumatya pengalaka semangat disalamet kawan tenan amarta katingal Prabu Baladewa tete singkang Raisang Sudiri Subadra kaping kali Raden Perkesit Nonoman calon Narpati saking Astina miwah pamarta tersagilirangan dika Prabu Baladewa ya Prabu Sampang Sriya iya kasih Raden Parikisi miwah nadi Sang Sudewi Subadra akang titik kenat-kenat boleh-boleh masihan wawajangan supados rai ulah kalalanyuan kumati nama putra Abimanyu kungantuna panutan atika dedeh Arjuna geus tong dipikir sabab manusia megis jadi kebiasaan aya bunga aya kasti mangsana datang jeung mangsana mula anu mangsana datang di papag kabungahan jeung pinuh rasa tresna anu mulang di papag kurasa kasedih diantar ku katine geus tong jadi mutanauna malah urang teh kudu munajatkan Maha Agung puji ngabaktikan Maha Suci sangkan panutan kadedeh Arjuna aya di sisi anu maha kawasa sarta diterima ikhlas hidup pengorbanan jeung perjuangan den Incu Amaraden Prekesi Nonoman jajakan calon Narpati saking kawontenan Astina coba macing kabayu marekaya wong Wismano marekaya wong Wismano ya wong pisan labia Satria tanang betaraya tanang kuyota